Icen gua hari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta kana dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa ngeunah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh mah bae beneran tah akur nya teu diteangan nya eueuh atuh pas tah kan kos kitu tah buktikeun ku urang ku ari jelema anu teu neangan dunia jeung wayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal ngaletik tapi jadi untung gede nang Allah ayo kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae oh jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae geuning bukti Allah nang Allah ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae ketika asa nang urang hijab mulai ketika orang untung bunga hijab mulai ketika orang rugi susah atau prihatin hijab mulai etalah nu bakal nggak hijab ka diri orang ketika orang hayang ka Allah tak eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur ka dinya ya cak orang jadi ikhtiaran ge we mah bae jadi ikhtiaran ternyata eueuh geus eta kumaha Allah akurkeun jeung ieu ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata kurang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajauhan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana timbul bae ge pertanyaan aya kos kitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil kunaon atuh nya teu diimankeun mulai ta urang protes ka Gusti Allah protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ke presiden aju bendera kitu guru nggus ka presiden aju bendera dokter nggus ka presiden bendera naon deui sia duh demo ka ditu ka presiden nggus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah mau bendera sia ngan datangna ka mana ya ka Senayan aya di Senayan tah di mana ya Allahnya ayo coba demo masing-masing ai kos kitu mah tuh Gusti Allah teu jujur teu adil nu mantak orang lamun teu ngaji bakal cilaka bae bakal cilaka datang ka mana ieu budak ye tauhidna datang ka mana datang ka dieu kadinya bae ke lamun naik deui datang ka dieu ke naik deui datang ka dieu naik deui naik terus diukur dulu mantak lamun ngaji da model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal maleset sakitu doang ngan moal hiber doang moal hiber moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana urang bisa neureukkeun pa itu sanu hiber itu wah cepet amat itu saya itu tuh nu hiberna rada lalaunan mararaunan man ngan mantep keneh itu mah kos manuk gaope koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi dia teh tauhid urang kos kieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan teh ditambahan nama ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bet teu yakin mah teu bae kiai bae contona mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang di lembur urang ieu mah kiai urang lah di masjid di mushola dulur rezeki mah ti Gusti Allah kan gitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha setiap anu kumalandang di muka bumi lah ku Allah dirizkian geus teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah sanajan cicing bae ge ku Allah dirizkian diondang bae ngariung teu diberkatan marah bener pun eta tadi ngaurukan tauhid ka mana tauhid ka mana ta tauhid jadi lisan mah lisan hate mah lain deui lisan jeung hate lain deui nu matak ieu mah ye bisa debat ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun keyakinan mah nu matak bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah
ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna. Ikida kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid. Keyakinanna datang kadinya, keyakinan datang kadinya, nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinan-keyakinanna. Atau itu contohnya tah urang ngaji tauhid di guru urang ucap petang jasa geus carita rezeki bae heulanan ieu mah. Ulah bingung-bingung ku rezeki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos ya isukna nyana dagang si kiai pan dagang teh nangan rezeki eta dagang teh minju berarti teu percaya ka Allah. Namun nyana masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar. Sarujeng kitu pan. Berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu. Teu akur jeung omongna. Guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah. Dagang ulah. Ulah dagang guru tauhid mah geus. Pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat. Ieu mah keur carita keyakinanana. Keur carita keyakinan mah wali mah wali memeh jadi walina teh nyana nguji keyakinan ninggalkeun lembor. Ninggalkeun lembor aing mah. Deuk ya nguji keyakinan. Moal dagang, moal tani aing mah moal nanaon. Engke dahar ku Allah. Sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga. Geus kicep lagi. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kaula ngabolak-balik kana matana sehingga matana teh teu bisa neuleuh kana bener sehingga teu paham nyana kana hak. Wa absarahum jeung ku kaula dibolak-balik pangdeuleuna sehingga teu daek deuleuh kana hak nyana teu iman percis kamalam yu'minu bihi awal marrah. Sakumaha teu arar iman bae dina awal kajadianana geus wa nazaruhum ku kaula diantep bae tabakos kitu mah kitu gianihim dina kalacutan-kalacutanana engke ujung-ujung nama anjeunna ya mahuna bingung. Jadi berarti menang Gusti Allah ya urang ka dieu datang dibulak-balik ka teh urang teh di imah teh barang malam minggu teh isukan poe minggu aing mah deuk ngaji geus disiap-siapkeun banna, geus disiap-siapkeun segala naon gitu ngaranna bensina. Eta lain nang urang menang Allah. Wa nuqallibu afidatahum. Aya anu geus biasa ngaji ge lain mah deuk perebe heulanan. Emang aya naon babaturan aing ngadaguan. Di ditu tuh deuk ngabesan jageun teh dibalikeun ku Allah ulah ngaji ngabesan bae. Nang Allah teh cekos kitu teh. Menang Allah. Wa nuqallibu afidatahum. Ulah nang urang muga rasa nang urang cilaka nang Allah eta mah kos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah nu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah eueuh nu urangan sabenerna mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka dieu luhur teuing tah ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang aya kasab di urang geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kabelah dituna mah ikhtiar ieu hirup mah lamun geus luhur jasa urang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin ja ikhtiar kurang di ikhtiaran yang cager jasa yang cager awak endahan modal kita ikhtiar pan beak eta kada sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak kurang ge geus supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan tuh aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah aya anu teu diikhtiaran aya anu diikhtiaran kurang tapi teu akur bukti nama ikhtiar mah engke tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya tan nempelna kabelah dituna mah lain kobo ieu mah tah ieu geus luhur tah ngaji tah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum
atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh jasana jan urang terus bae ge teu paham henteu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon setan tadi nu dibahas dah terus nanya hese ngajina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres geus teh ada tenang Allah takos gitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah mah malaikat ge bingung barang di akhirat teh catetanna mah loba tapi pahaman teu cenah teu paham-pahami mah jelema ieu tapi catetanna mah aya bae barang di deuleu geus lah atuh udah sesuai jeung catetan bae heuh tilok dilaksanakeun ja puasa Rajab nya henteu nya mah teh ngaji mah ngaji bae geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung pitulisan apa bae geus tah lain kitu jarenya mah teu galak selalu ngomong gitu nya teh geus mending balangkeun apa ka ditu geus kitu bae masyaallah sesuai jeung tulisan udah bae cenah geus ya Allah ya Karim jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan karasana engke di mana-mana jelema ibadah ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap urang zikir tengah penting atau maca Quran salat terus zikir sapeting dua peting seminggu dua minggu sebulan dua bulan engke aya bakal rarasan lain deui sing sireumeuh awak lain suku lain panai urang mah biasa nu sing sireumeuh teh suku doang tah mah teu kurang urut tah mah ngaranna ieu mah lain ceuli ge sing sireumeuh ceuli sing sireumeuh di urang kaget asana aya pocong boy sing sireumeuh kieu biasa mah sing sireumeuh kabeh kulit-kulit sing sireumeuh kabeh jiji kahulu-hulu ka dieu sing sireumeuh kabeh kaget kan orang basita eureun zikir teh teu boga perasaan ku kumaha ipan menjadi kos kieu ieu teu boga perasaan di mana kumaha teu kaeueuh teh sing sireumeuh teh eueuh biasa deui urang mulai deui di salat zikir atau baca Quran sarua bae nama aya deui teh sing sireumeuh tamangan sing sireumeuh teh berangkatna lain di suku tapi di hate kayak sing sireumeuh tukang tani mah di suku mulaina di dia ya aja digebugan blok kunaon tuh karet aya karet apa cage aya lain mimitina di dia di dada deng kabeh ka awak kos muringkak bulu tapi ieu masing sireumeuh teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan tahanan surusuk bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat taeta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusuk nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireumeuh mantak ente ge kudu sing sireumeuh heula ge coba ge coba ge sing sireumeuh tangke ngeunaheun oh ngeunaheun rindu urang bakal mah ngan eta sing sireumeuh ge hese buah isuk peuting mah eueuh nah ieu keur carita ikhtiar urang ikhtiaran teh sing sireumeuh coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireumeuh teh ya kok jadi kana hate asupna urang mandi urang ngawudu sakumaha kamari salat akurkeun jeung kamari zikir urang biasa teu maca Quran hayang sing sireumeuh terutama zikir lah dipaksa-paksa ge urang ya eueuh diikhtiaran teh datang isuk peuting kitu deui urang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu nya kitu pernah sing sireumeuh ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah diikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan oh gerahin
di mana can kajahoan orang mun teu boga guru saya konsultasi, tapi ketika orang boga guru konsul ke guru, boga papanggihan takos gitu, wah cak guru teh terusan ketika orang teu datang konsul orang ke guru, jauh deui hasia cinta duniana terlalu tinggi, piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan. Oh bener, sen inget kasen mobil icen kuari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan aya sorangan. Jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya, asal aya bae cinta karena dunia eta eueuh. Bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia, bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah. Dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae, dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae, dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh mah bae, beneran tah mah akur nya teu diteangan nya eueuh atuh pas tah kan kos kitu tah. Buktikan ku urang kuari jelema anu teu neangan dunia jeung wayah boga mah boga bae nang Allah. Aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah. Aya anu dagang mah biasa lu modal laletik tapi jadi untung gede nang Allah. Aju kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae. Aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae. Oh, jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae geuning bukti Allah nang Allah. Ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae. Ketika asa nang urang hijab mulai. Ketika orang untung bunga hijab mulai, ketika orang rugi susah atau prihatin hijab mulai. Etalah nu bakal nggak hijab ka diri orang ketika orang hayang ka Allah. Tak eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur ka dinya. Ya cak urang jadi ikhtiaran ge we mah bae. Jadi ikhtiaran ternyata eueuh geus eta kumaha Allah akurkeun jeung ieu. Ya Allah geuning nu ngabulak-balik hate, ya Allah geuning nu ngabulak-balik mata. Kurang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana. Timbul bae ke pertanyaan aya kos kitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil. Kunaon atuh nya teu diimankeun? Mulai ta urang protes ka Gusti Allah. Protes mawa bendera, kamari kan bendera buruh geus protes ke presiden. Aju bendera kitu guru nggus ke presiden, aju bendera dokter nggus ke presiden, bendera naon deui sia? Duh demo ka ditu ka presiden nggus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah. Mau bendera sia ngan datangna ka mana ya, ka Senayan, aya di Senayan tah di mana ya Allahnya. Ayo coba demo masing-masing. Ai kos kitu mah tuh Gusti Allah ka teu jujur teu adil. Nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae. Bakal cilaka datang ka mana ieu budak ye tauhidna. Datang ka mana? Datang ka dieu kadinya bae. Ke lamun naik deui datang ka dieu, ke naik deui datang ka dieu, naik deui naik terus diukur dulu mantak lamun ngaji da model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae. Tauhid TK bae geus cukup, tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal maleset sakitu doang. Ngan moal hiber doang, moal hiber. Moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana. Urang bisa neureukkeun, "Pak itu sanu hiber itu." Wah, cepet amat. Itu saya itu tuh nu hiberna rada lalaunan mararaunan. Man ngan mantep kene. Itu mah kos manuk gaope, koplek. Ai urang mah ieu, aduh ieu tadi dieu teh tauhid urang kos kieu. Tauhid urang mah sebab engke keyakinan teh ditambahan nama ku Gusti Allah sorangan. Sanajan urang maca kitab tauhid bet teu yakin mah teu bae. Kiai bae contona mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang. Di lembur urang ieu mah kiai urang lah. Di masjid di mushola. Dulur. Rezeki mah ti Gusti Allah. Kan gitu, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap anu kumalandang di muka bumi, lah ku Allah dirizkian. Geus, teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah. Sanajan cicing bae ge ku Allah dirizkian. Diondang bae ngariung, teu diberkatan marah. Bener pun.
Eta tadi nggak urukan tauhid ke mana? Tauhid ke mana? Tauhid. Jadi lisan mah lisan, hate mah lain deui, lisan jeung hate lain deui. Nu mah ieu mah ya bisa debat, ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah, tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun. Teu bisa didebatkeun keyakinan mah, nu mah bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah. Ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna. Ikida kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid. Keyakinanna datang kadinya, keyakinan datang kadinya, nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinan-keyakinanna. Atuh eta mah contona tah, urang ngaji tauhid di guru urang, oh capetang jasa, geus carita rezeki bae heulanan ieu mah. Ulah bingung-bingung ku rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqwa. Nang Allah ngarizkian teh nang Allah. Geus yakinkeun ku sia. Sungutnya na takos kitu tah, sungutnya na takos ya. Isukna nyana dagang. Si kiai. Pan dagang teh anangan rezeki. Eta dagang teh minju berarti teu percaya ka Allah. Namun nyana masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian, sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujan kitu pan. Berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu. Teu akur jeung omongna. Guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah. Dagang ulah. Ulah dagang guru tauhid mah geus. Pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat. Ieu mah keur carita keyakinanana. Keur carita keyakinan mah wali mah wali memeh jadi wali na teh nyana nguji keyakinan, ninggalkeun lembor. Ninggalkeun lembor aing mah. Deuk ya nguji keyakinan. Moal dagang, moal tani aing mah moal nanaon. Engke dahar ku Allah. Sapoe dah masih kena tanaga 2 poe, tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga. Geus kicep lagi. Cak nyana keneh Allah mana ya Allah. Ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu. Wah, berarti aing yakin kudu ka Allah. 4 poe geus teu bisa robah-robah acan. Kicep ge geus carang. Supaya hasan aing ieu. Dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun. Aing kos kieu teh nang Allah. Aing kicep dicarangkeun nang Allah. Meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teh dahar ge kuat. Cek Allah payah tuh payah ku Allah payah aing mah. Teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng. Urang nyeuleuk kadinya sial meng moroti. Hayang aing kudu dicokot ku aing mah. Moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah. Moal aing mah geus ku Allah bae. Ku Allah bae aing mah. Nah, Allah ngeok-ngeok sia. Engke ge ucing datang ka dieu nae ka dada urang. Roti mantap. Teh eta kos kitu. Engke ge terus dihuapan ku ucing sorangan nang Allah. Mungkin melalui ucing, mungkin melalui maung, mungkin melalui gajah, melalui orai. Engke ge aya bae teh rezeki teh ya. Lasa urangna yakin ka Gusti Allah. Tah wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah. Abun geus kapanggih ka karak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae ka karak mulai cobalah ieu mah kekuasaan Gusti Allah. Lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan kamaha kawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langboh ku abdi dek dicekel dek dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi dek dicokotan dek dibawa ka imah dek ngabangun imah batal sia. Kunaon juga dinya atuh tawali blon tawali teu meunang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu nama atuh sakecap nyata wali mah sakecap nyata engke bakalna teh
langsung naon BG anu kunyana gitu diomongkeun dipika ka hayang langsung diijabah ku Gusti ngannya nangis sembuh nusok dicarita-caritakeun ku almarhum abah teh aya hiji jawara gregeteun jasa ka kiai lantaran eleh gesek ku kiai na ka mana bae dihormat-hormat ai jawara makin surut bae leuh waing sia ditangtangan gelut eleh deui jawara kiai na hebat sama kiai eleh atuh kiai mah gelut jeung jawara teu kudu make besi teu kudu boh atuh di lawanan make besi mah ngaranna jawara pada jawara aya nah maik set make kuda-kuda ayo jotos aing ku sia di jotos teu datang-datang iya jotos aing ku sia jotos aing ku sia ya ulah naonan pan pegel sorangan pegel tah jadi ilmu kiai mah ulah kudu jotos main jotos ulah geus bae jotosanana ulah kudu datang tah gini dadana kiai babar tah mah ya bak kok ya bak ya bak ya bak ya bak ngagejebur sia di dinya hiji tah eta ilmu kiai eleh atuh eleh caritana teh jawara teh jalain eleh adu kakuatan teu datang-datang okos ndek dek naon gitu ngaranna mukakeun ieu pernah terjadi di Sidina Ali panaya jawara ngahareupan Sidina Ali pedangna diangkat ku jana dek ditumbas leher Sidina Ali angkat pedang syat sakumaha pedang panjangna sih tapi encen anggeus sial cek jana teh ieu pedang asupkeun deui ku jana Sidina Ali na seuri bae ngahaneng dihareup cabut teh syat jangan nangis kena bae cek jana bae dilepaskeun malah mah dicekel di tengahna cat panjang kena bae ke pedang jadi manjangan tidinya kapan cek Sidina Ali teh kajenting ku anjeun dicabut terus cek Sidina Ali kersaning Gusti kula dijaga ku Gusti Allah moal kudu lepas eta pedang tina sarangkan diragakeun pan plek bae asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tuh jadi ngalawan tiba heula ge ngalawan wali-wali Allah mah lain kudu kekuatan lain tinju balas tinju boh ti dituna bahwa ti dituna tak kos kitu bae tah ninju teu datang-datang atawa datang mah datang ngan karasana ku leungeunnyana ieu sakumaha batu tinju aing Gusti aduh jadi nanti itu mah jalain banget tamat tuh besi tamat dah tapi pipi aing tinju ku sia dek gemper aing leungeun kata ilmu kiai mah kos kitu kuduna atawa tadi golok sek panjang keneh ini mah tanggeus asupkeun deui beres tah eta kos kitu diondang cek gerjawara teh diondang ngaria diondang gitu diajakan gelut aing eleh segala rupa aing eleh ku aing sia diisin-isin di dulu bajelema beres diondang ngariung ka imah jawara jang kiai biasana kan make kasur nah tawa make samak anu bagus dihandapna kunyana digali ditendenan bangke ucing dipoprok diratakeun kiai diondang cicing di dinya beres memeh ngariung teh hampura cak jawara kiai kunaon eta tadi handap aya rembes bae aya naon coba kiai coba buka buka ieu naon coba kiai tadi jerona coba tetebakan kiai naon cak kiai teh nu rembes-rembes kieu mah biasana belut nah sia kiai mun lain belut berarti kiai batal ka kiaiana masalah cak nya teh gale dah karena wari mah tanya orang kiai blon ya yang geus tulak cangkeng bae lain kiai teman geus jawaban buatannya nah begitu dibuka bangkai ucingnya jadi belut sial kiai ucing jadi belut sakecap nyata masyaallah tah eta geus kitu we da wa nuqallibu afidatahum dibulak-balik hatena ku Gusti Allah ieu iman ieu henteu ieu marifat ieu henteu ieu syuhud ieu henteu nang Allah wa absarahum mata'na iman jeung teu iman paham jeung teu paham nang Gusti Allah nu mantak atuh hese-hese amat urang teh endek hayang sugih deukeutan bae Gusti Allah ulah ka Gunung Kawi atuh
urang hayang gagah deketan bae Gusti Allah na, hayang naon bae deketan bae Gusti Allah na, nu boga gagah Gusti Allah, nu boga sugih Gusti Allah, mantak naon atuh ka Gusti Allah. Ye hese-hese teuing. Nu mantek cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai ngan sia kudu mentang mata, kiai mah nya nama hayang sugih ge muterkeun tasbih doang. Jadi sugih kiai mah, muterkeun tasbih jadi gagah kiai mah. Coba puterkeun ku sia datang ka pegat tasbih. Kudu boga aturan atuh nasbeh ge lain satasbeh nah kudu boga aturan jeung hate ieu mah dinu loba jelema geus ieu mah pohara jasa beuh giliran we sorangan tasbeh dialungkeun tolol bangsa penceramah tah kos kitu tah dinu loba jelema tasbeh dikaluarkeun ngomong dari kieu bae padahal mah lain keur nasbeh teh mah sok-sokan doang ieu mah mah tilok nasbeh tilok malah mah deuk salat ge leungit tasbeh ka mana nya bari ku tilok-tilok mah bener wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya Allah andapkeun jeung Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus geus aya dina rahasia aing geus aya dina ilmu aing anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah anjeun mah ngan sakadar tugas ti kaula dakwah sampaikeun syariat nya sasakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad urusan aing mantak urang ge kos kitu tah datang ka ieu mah magaan ngaji ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah aja ulah boga pikiran geus sia eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran jasa pana tuh si aing kanu itu mah tuh teu teuli neteuli si itu ge pan diajakan ku sia tuh sia teu neteuli pan si eta mah neteuli amat teu daekeun itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteuli lain gitu itu mah susah sabodoh teh mah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol tak kiai namun geus boga kos kitu moal beres dakwah geus dakwah mah ngaji nyaritekeun rukun wudu nyaritekeun rukun salat nyaritekeun tauhid nyanana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mantap cek amah almarhumah bah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beuki ngopi urang beuki ngerokok rokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pameret ti jamaah urang eta mantap kos kitu geus urang beuki kopi mawa termos urang mawa jingjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus rokok naon urang nu beuki bawa ulah ngaharepkeun ti jamaah lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai tama ilmuna boro-boro jang muridnya na ge can bisa make ilmu sakitu bae tuh gitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah dipenta mujizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing tapi ternyata kabelah dieuna tereda hati Kangjeng Nabi tiis hati Kangjeng Nabi terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicemooh dicaci dimaki diciduhan diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam alhamdulillah urang kuari iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi teh kos cai mantak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun nyaritakeun rahmat hartina rahmat eta cai kumaha teh cai teh lamun ku urang dibendung kemudian ku urang dipake mandi kemudian cai dipake ngindum kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor jarara ditatangkalan dinikmati ku urang tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran ngarasakeun hasil daripada cai ngeunah eta rahmat Kangjeng Nabi teh kos cai
lamun eta cai ku urang diantepkeun cai mah ngalir bae tapi urang mah teu melu atuh urang henteu pernah menikmati kesegeran cai henteu pernah pake nyebor henteu pernah pake menikmati hasil daripada seboranana tah eta mah kos kafir. Kangjeng Nabi liwat ibarat cai kafir teu melu ka Kangjeng Nabi percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina dijieunkeun tempat urang mandi di dinya ngala wudu di cai rahmat ngaranna tah dipake nyebor hasil seboranana di dahar ku urang geus urang mah gupak di rahmat Allah bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan eta cai sing hade ulah di kotoran ajuk wari cai di kreditan kotor tah caina teh kotor dek gupakna ge atuh kotor ngaran sing hade caina ulah diribaan caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukeunna kalmai kos cai ngalir terus ka unggal nagara kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi ane rahmat Kangjeng Nabi asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi nyambung jeung Kangjeng Nabi mata kurang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teh kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi ge eta geus aya di urang cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai nah caina ku urang teh kuari geus diinum ja urang mah geus iman berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi alaikassalam urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi emang aya Kangjeng Nabian di awak urang eta iman ka Kangjeng Nabi cai rahmat geus aya di awak urang ketika urang maca shalawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun oh sia macana saeutiknya 11 dongnya sa Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu-gitu ketika caina di kreditan je aing teu betah di awak sia ieu sa Kangjeng Nabi kos sia jadi kos kitu atuh nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah jadi atuh awak urang teh aya rahmat etalah rahmatan lil alamin kos kitu jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang nginum cai Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian di awak urang tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian geus lantaran iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah tinggal urang nyuburkeunana doang aya urang keur ngaji kuari ngaranna keur subur deuk nyuburkeun iman ye begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneuleuh berang da leutik deui ka mawa ka ditu ka dada nu nongtot teh siga teh iman urang ja masyaallah sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese belek urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum nang Allah urang iman sia paham sia mantep sia nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep deh sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku bataha teh moal aya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi moal aya urang tak terjelan ye ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca shalawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca shalawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turuna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wahuleuh bakal nangke seuri sorangan gege hehe asal jelema hehe grogol bagiannya eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleuh heula lahanna oh can subur nah sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat moal bisa sholawatna